Tina Nokia kanu kieu ku Kang Warsa. Kahirupan urang geus asup kana hiji zaman anu disebut maju samaju-majuna. Hartina lain saukur maju, tapi memang teu saeutik jalma anu samaju-majuna kumaha brehna, pokona maju ka mana bae. Ciri utama zaman beuki maju kacida loba. Nalika macet di jalan, geus pasti klakson mobil jeung motor reang disarada, da hayang geura maju. Beteung oge pipilueun maju ka hareup. Ku babaturan mah disebut geus jadi jalma dewasa, hartina gede wadah sangu. Jalma dituntut kudu terus maju jeung laju. Cicing saeutik disebut kuper, ngarahuh saeutik disebut pegat harpan. Komo lamun sare bae mata kalindes ku batur, eleh ku hayam. Maju ke belah mana? Urangna anu maju atawa memang rohangana anu maju teh? Ieu pananya tangtu rada bau-bau filsafat ya. Da kitu pagawean filsuf mah cenah kudu nganisbikeun hal-hal anu geus dipandang mutlak. Loba jalma anu ngarasakeun asa samporet waktu teh, poe ka poe, minggu ka minggu, duk nepi ka taun teu karasa pisan, asa sakedeung. Loba anu nanya ka papada narasaan atawa memang kitu dinya na. Pada gideug teu apal naon anu kudu dijadikeun jawaban. Hukum dina fisika ngajelaskeun kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atawa V sama dengan S per T. Salah sahiji hukum dasar ilmu alam. Hartina kieu, nalika hirup urang beuki ngagancangan, rohangan anu aya mah angger atawa konstan. Da jarak ti imah ka puseur daya geus pasti ti zaman Abu Lahab dagang suuk nepi ka irha bae. Sakitu-kitu keneh. Ngan ngabalukarkeun kana heureutna waktu asa nyarelek sakedet netra. Aya nu boga alasan, ti zaman suku Maya jeung Aztek mimiti nyieun almanak oge, beurang jeung peuting mah angger we 24 jam. Jadi anu robah teh lain naon anu aya di luar diri urang. Geuning anu robah mah diri urangna salaku subjek. Terus jeung terus kahirupan di zaman kemajuan, diri urang diperdih kudu maju jeung laju. Di sabaraha wewengkon seperti Jakarta mah pamilon atikan arinit ka sakola pa isuk-isuk. Malahan aya nu kaluar ti imah rebun-rebun keneh. Telat sababaraha menit rohangan tempat lajuna jalma geus dipinuhan ku batur macet. Mobil jeung motor geus ngabaris ngentep minuhan jalan. Jalma-jalma tumplek-blek ka jalan. Lamun diitung rata-rata lila macet di jalan, sajam setengah dikali 2. Init jeung balikna gerak kalikeun we 3 kali 365 kali 10 dibagi 24, hampir 1,25 tahun tina 10 tahun hirup jalma dibeakeun di jalan ku sabab macet. 13% kahirupan jalma dipake nungguan macet. Beuki nyarelekna waktu tangtu ngarobah kana sistem anu aya. Evolusi geus teu payu deui, diganti ku revolusi. Rubahna pasipatan jalma, tabeat, siklus alam, jeung kejadian-kejadian alam oge kagerus milu gagancangan robah. Lain hal aneh, dina zaman kemajuan mah antara usum hujan jeung halodo bisa silih tembalan, sakali sewang dina hitungan bulan. Lain hal aneh, dina zaman kemajuan mah loba jalma anu ngadadak beunghar jeung ujug-ujug miskin. Henteu aneh, dina zaman kemajuan mah barudak satepak anu pamikiranna koloteun, umur oge bareuking ngurangan, nyaho-nyaho geus kolot bae. Disaprak jalma-jalma mimiti ngagunakeun telepon seluler merek Nokia nepi ka ngaburudul ponsel-ponsel kawas nu kieu geus nincak kana 20 tahunan. Mimiti Nokia digunakeun. Jalma teu kungsi mikir lamun 20 tahun ka hareup bakal aya ponsel anu leuwih aheng tibatan Nokia. Dina zaman kadigjayaan Nokia,
jalma ngan bisa ngomong jeung ngagogonjakeun naon bedana Nokia jeung nu kieu. Barudak ayeuna moal kungsi ngalaman aya pananya sa model kitu. Jiga nama kecap nu kieu dina zaman kamajuan ayeuna geus ngawujud lain saukur monyet deui, tapi geus jadi rupaning gadget jeung smartphone anu dijual belikeun kawas kacang asin. Dipake sapopoe saha bae bisa ngagunakeun, rek jalma beunghar biasa, urang dayeuh, urang lembur, lain barang aneh deui. Anu aneh ayeuna nyaeta nalika aya keneh jalma anu ngagunakeun ponsel jadul. Pangaruh sejen tina zaman kamajuan nyaeta kusabab waktu karasa beuki nyerelek. Loba pisan janji jeung papada jalma anu teu kacumponan dina waktuna. Bener dina smartphone dipasangan jam digital, disetel alarm jeung di kalenderan. Teu cukup ku eta wungkul, ngahaja ngajin agenda sapopoe disetting notifikasina 10 menit memeh der acara. Ngan angger loba pisan anu teu kacumponan saluyu jeung naon anu geus dijadwalkeun. Babasaan jam karet memang geus aya ti baheula oge, ngan keur ukuran ayeuna mah lain jam karet deui, tapi bisa disebut jam capruk. Di sagigireun eta loba oge hal alus anu dibalukarkeun ku kamajuan zaman. Di antarana jalma bisa wanoh jeung saha bae dina dunya maya. Geus eueuh hahalang deui. Paguneman antara rahayat jeung pamimpin. Mang Ipe anu aya di Santiong bisa ngucapkeun, "Apa kabar Pak Presiden?" ka Jokowi isuk-isuk ku cara ngan mention dina Twitter pas soalan rek dijawab atawa diapilainkeun ku Jokowi mah lain hal. Jalma-jalma bisa ngawarangkong ti sikluk nu jauh tina karamean jeung jalma-jalma anu saribuk gogonjakan heureuy. Hal anu asalna kawilang pamali dilakonan oge bisa dilakukeun. Umpamana ngawangkong atawa chatting di jamban sabari miceun, batur mah nyangkana urang teh keur diuk dina kursi kantor bae. Operasi plastik oge bisa diganti ku aplikasi keur ngedit foto. Kulit rek dibodaskeun atawa dicakeutrekeun ngan perlu waktu 2 menit. Usaha online oge beuki mah bu, barang anu biasa dijual 10.000 tilu bisa dijual nepi ka 50.000 hijina. Lamun ngilik kadinya angger bae aya anu pinter jeung aya nu bisa dibobodo. Mimiti usum ponsel jalma biasa paagul-agul, nada dering patarik-tarik aya oge anu ngahaja disadakeun sok sanajan eueuh anu nelpon atawa nge-SMS. Pura-pura ngangkat telepon, tujuanna sangkan katinggal ku batur. Bogaeun HP. Teu saeutik anu kagegringan kusaba bahaya ngabogaan handphone. Urang lembur belaan ngahaja mamawa handphone kaulinan budakna, dipencetan keypadna. Nalika dina angkutan umum semu disumputkeun, pura-pura nge-SMS. Aya oge kabiasaan jalma neundeun handphone dina handapun bantal, diusapan jeung ditangkeupan sagala. Udang sare kana handphone. Kadienakeun waragan SMS beuki murah, wanci oge milu dimurah mareh. SMS-an ti isa nepi ka Janari, wanci Janari teteleponan nepi ka Cili Panas. Isukna jalma geus jarang ngilikan kana buruan imah. Nah, dipinuhan ku cukut atawa barala nu pangheulana diilikan nyaeta handphone bisi aya SMS asup. Memang teu kabeh jalma kitu kan, kalobaana tangtu samodel seratan di luhur. Geus pasti di antara urang boga carita sewang-sewangan. Dina ieu pasualan ieu mangrupa bekel keur caritakeunun ka anak incu pageto. Dina mangsa kahareup memang geus moal aya di babasaan. Naon bedana Nokia jeung nu kieu? Barudak pageto mah kawasna ngalap ilmu oge geus henteu kudu arindit deui ka sakola, cukup di imah ngaregepkeun guru anu keur live streaming ngaguar pangajaran. Ngan keukeuh sakumaha maju jeung lajuna zaman, manusia tetap butuh waktu reureuh, cicing, niis, ngajauhan kahirupan anu beuki rongkah ku anu silih seret. Lila-lila mah kabeh bakal eureun jeung cicing. Jep simpe.